Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kumaha damang? Alhamdulillah pamugi hidup sadayana aya dina kawilujengan sarta dipaparinan kasehatan ku Gusti Nu Maha Suci nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang patepang deui dina pangajaran basa Sunda tema 2 ngeunaan kahirupan. Barudak dina kahirupan teh nyaeta aya 2 kajadian. Kahiji kajadian nu matak bunga, contohna menang hadiah dina lomba, hidup diberi duit ku emak atau napi ku ambu. Anu kadua kajadian nu matak sedih, contohna dikantunkeun ku ibu bapa hidup, masadna dikantunkeun maot, atau napi hidup labuh tina motor, atau napi hidup kalengitan barang anu dipikannya ku hidup. Eta teh kaasup kana kajadian anu matak sedih. Kajadian eta teh tangtu bisa dicaritakeun kana teks narasi. Nah, ayeuna urang ngabahas teks narasi. Naon teks narasi teh? Teks narasi nyaeta tulisan atawa karangan ngebrekeun lumangsungna peristiwa atawa kajadian boh nyata, boh rekaan secara ngaruntuy. Contohna nyaeta dongeng, carita pondok, biografi, sketsa kayaan hiji kajadian. Tentu hidup oge kantos diajar ngeunaan teks narasi nyata dina bahasa Indonesia. Nah, eta ge sami teu jauh cara pangajaranna. Nah, di dieu aya contoh teks narasi nyata ngeunaan COVID-19. Upami nyaritakeun COVID-19 teh, kira-kira cek hidup ieu teh asupna kana kajadian nu mana? Kajadian nu matak bunga atawa kajadian nu matak sedih? Jawab ku hidup masing-masing. Tuluy anu salajengna nyaeta nyusun kalimah pananya. Upami diartikeun kana bahasa Indonesia mah kalimah pananya teh nyaeta kalimat tanya. Naon kalimah pananya teh? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun sarta miharep jawaban. Dina wangun tinulis ditungtungan ku tanda tanya. Maca kalimah pananya miboga ciri lentong anu beda jeung lentong kalimah wawaran. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan, di dalam kalimat tanya tentu memiliki nada yang berbeda dengan nada kalimat berita atau kalimat pemberitahuan. Contoh kecap pananya. Di dieu aya sababaraha hiji contoh kecap pananya. Salah sahijina naon. Naon gunana pikeun nanyakeun barang. Nu kadua saha. Saha gunana pikeun nanyakeun jalma. Nu katilu kumaha, kunaon. Gunana pikeun nanyakeun kaayaan. Nu kaopat sakumaha, sabaraha. Eta teh gunana pikeun nanyakeun ukuran. Nu kalima mana, di mana, ka mana. Eta teh gunana pikeun nanyakeun tempat. Nu kagenep iraha. Eta teh gunana pikeun nanyakeun waktu. Tuluy nu terakhir nyata naha. Eta teh gunana pikeun nanyakeun kajadian. Nah, salajengna kumaha cara ngaringkes teks narasi teh? Cara ngaringkes teks narasi nyaeta aya sababaraha cara. Nu kahiji, baca kabeh karangan kalayan taliti. Nu kadua, baca deui unggal paragraf dugi ka hidup manggihan pikiran utama tina tiap paragrafna. Nu katilu, sanggeus kapanggih pokok pikiran tina tiap paragraf, susun eta pokok-pokok pikiran teh jadi karangan nu ngaguluyur. Nah, barudak mung sakitu wae pembelajaran dina dinten ieu sumangga hidup pidamel pancen anu aya dina modul masing-masing.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.